udah itu. Đời udah uting. Di itu udah dia udah ampun madang. Suci. Nah, aku naon audan. Teu teuing. Ayudana. Ini aku naon audan. Kieu. Ambek sama adem. Gede ambek ambek babi. Ngamak kemadang bawang mah tuh. Kemadang bager mau mahnya ada lain gelo udah ge. Lamun mah adeng bawang. Pasti ya udah ngamak. Ya tambah kewajiban. Tanggung jawab auda, tanggung jawab Aiki. Angkus, bos besi, ya Amoy, Adeden, Aigun. Lamun mah adeng salah. Tuh ngomong-ngomong acan misalkan salah udah Yakin tuh yakin mata kita gitu Ngerti tuh? ngatos sudah ngerti mengerti ayo meli udut ngerti teuing udah ayo teuing udah mah nya nulan bel engke tos bel loh udah bel jalan raya udah jalan raya jauh ini tuh ngomong ke jalan raya naon ke jalan raya motor engke tuh teneng beas ngapi kanak cur saja cur beas Anak. Nah, udut teneng. Woi. Teneng ngeunah. Udut. Atuh kan tenang we. Hoyong udut tinggal nyuwunkeun. Hoyong henam tinggal nyuwunkeun. Naon deui atuh ari janten juragan. Bel. Aam we aam. Nya. Saiki ada ka ditu engke. Bening. Woi. Bening. Jingkir. Namun di bejaan teh mun madeng teu apal di bejaan tong sok jadi malik murang maring nyewa teh ieu mun di bejaan regepkeun mun teu apal teh lakukeun gitu jadi Paham dah? Nya paham. lamun salahna 2 kali teh mun di bejaan kurang tapal jadi maik murang maring terus kan kata nining tuh itu atau sana ya udah bisi jadi disensirikeun batur itu regkeun lain punggek bae teu ngarti aing ngarti moal kita mah jangan ngarti euy mah gitu Nya udah nya samuhun. Udah ya mun salah terus anu ngabejaan terlepas jelema mana saha saur kasarna mah ai ka hati mah gugu we gitu dijauhun ka jadi nyewa nuhun lain waya mah jadi salah lamun aya ngabejaan terus urang nyebutkeun kos maneh hirup geus bener lepat karti itu mun ka hati lakukeun gugu nya
untung jadi malikeun kos maneh anu bener gitu. Jangan nu ngarti. Ngerti gitu, ngerti udah. Oh. Udah Tene. ya. Nya. Nggak udah salah. Ada ngabejaan, ada ngabejaan teh garong misalkan mau nyebutkin kieu. Terus kan hirup mana kos bener. Mau lah udah mah. Bener. Nya. Bener. Lakukeun. Itu. Yang mah ada yang nu ngarti. Gitu. Ini buka parfum tuh. Iya udah. Jangan Parfum yang bel. naon, parfum yang Angkat naon. bel. Angkat. Mau dirusak wae naon. Gitu. Enggak, udah kawan bel gitu. Enggak. Tahu, udah. Ada madeng. Hoyong teh gaduh kabogoh nu seriusna ieu mah. Ayo. Hoyongnya sok atuh milarian. Eueuh neangan. Ari eueuh mah moal aya teu neangan mah atuh moal aya, mah ada milarian sing serius. Itu Teneng. Teneng. Kumaha Mang Aden? Hah? Kumaha hoyong nu kumaha? Nah, kabogona hoyong nu kumaha cenah. Kumaha nu kumaha? itu tapa. Namanya teu apa. Apa ngalikeun? Teneng. Teneng. Sayang. Namun ngobrolnya udah tuh sok tungkul wae da teu naon udah mah. Kamana ada? Kamana ada? Kayak Teneng tayo belnya. Nah, udah ih. Aduh. Astagfirullahaladzim. Nih. Pelak udah tenang. Bejan telepon. Lain juga harus ngira wae. Ente udah mandeng. Gitu deh. Tuh air rajin ibak matikeun. Bersih. Ayo ada. Sini ieu. Udah. Nah, udah Rajin kemana? ibak jalmi mah. Kemana udah kayak Beh. Kudu rajin ibak. Kudu ieu bersih. Ngosok gigi. Bersihan awak. Minimal 2 kali teh anjing jeung sonten ibak teh. Itu udah mah tuh mana kamana-mana lagi. Apa sikat gigi. Dikeun tuh. Oh, gitu ya. Kudu lain kudu alus, naon kudu bener. Acuk lain kudu anyar, kudu bersih. Teneng. Indah. Teneng. Apa sayang yang tai we. Yang teh saha keula ngarah puguh ya teh. Eta yang teh teh naon maksudna? Masakna. Teneng. Nah, teh ini gaduh liang tai gitu. Liang tai. Ih, gaduhkeun. Tegaluh. Itu aja teh gaduh liang tai. Dulu. Saha nyebut-nyebut liang tai tuh. Teneng. Beja komaha. Teneng. Asinna. Udah nyeri dah. Kemana udah? Kemana? Maghrib. Hah? Bel? Udah.